Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patepang deui sareng Ibu dina pangajaran bahasa Sunda. Kumaha daramang siswa-siswi sadayana? Mugia urang sadaya aya dina kaayaan sehat walafiat. Siswa-siswi sadaya, dinten ieu urang diajar ngeunaan kalimah wawaran. Nah, ayeuna ulang pedar wae nya. Naon sih ai kalimat wawaran teh? Tadi dia aya pedaranana. Pedaran teh sami sareng pembahasan. Kalimah wawaran nyaeta kalimah anu eusina mere nyaho kabatur ngeunaan salah sahiji hal. Tah kalimah wawaran teh pami dina bahasa Indonesia mah eta teh kalimah berita. Kalimah wawaran mah eusina henteu ngabutuhkeun jawaban atawa henteu ngabutuhkeun tindakan tinu narima wawaran. Nah, siswa-siswi sadaya, kalimah wawaran teh kabagi jadi dua. Di antawisna aya kalimah wawaran basajan sareng nu kadua aya kalimah wawaran jembar. Nah, cobi naon ai kalimah wawaran basajan teh? Tah ai basajan teh hartosna teh sederhana. Kalimah wawaran basajan mangrupa hiji kalimah wawaran anu diwangun ku subjek atawa jejer jeung predikat. Predikat teh dina basa Sunda mah caritaan sarta bisa ditambah oge ku objek atawa udagan. Sedengkeun kalimah wawaran jembar mangrupa kalimah wawaran basajan anu dijembarkeun atawa ditambahan ku katerangan. Nah, contoh kalimahna sapertos kieu. Contoh kalimah wawaran jembar. Nu kahiji, Saepul keur nimba cai di sumur. Tah eta teh diakhiran ku tanda titik. Kudu make tanda baca. Sakabeh kalimah anu dijieun kudu make tanda baca. Tadina kalimah wawaran mah tungtungna geus tangtu make tanda baca titik. Nah, ayeuna ulang pedar tina kalimahna. Saepul teh salaku subjekna. Keur nimba teh predikatna. Teras objekna anu dialana teh cai, eta teh mangrupa objek. Kateranganana di mana ngala caina? Di sumur. Nah, eta teh mangrupa kateranganana. Terus kalimah anu kadua aya jahran bade meser lauk ka pasar. Eta ge sami nya subjek, predikat, objek, katerangan. Nah, teras kalimah anu katilu bugina bade ngajar bahasa Sunda di kelas. Lajengna aya contoh kalimah wawaran basajan. Nah, anu kahiji tangguh keur main bal. Tangguh teh mangrupa subjek atawa jejer. Main nyaeta predikat atawa caritaan. Nah, teras bal teh kaasupna kana objek atawa udagan. Nah, anu kadua aya kalimah malika keur dahar. Tah malika teh kaasup jejer. Dahar teh kaasup caritaan. Nah, jadi dina kalimah wawaran basajan mah teu ngangge katerangan atanapi objek ge teu nanaon, teu sawios tah. Janten leuwih heureut, jadi kalimahna teh leuwih sederhana. Nah, mung sakitu anu tiasa didugikeun kangge lawungan dinten ieu. Hatur nuhun kana perhatosanana. Mugia materi dinten ieu mangfaat kangge urang sadaya sarta dipaparin kabarokahan ku Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.